Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang bara cakra di mana we linggihna nu anggangna anu caketna anu parantos taratan-taratan pikeun ngabandungan dongeng Sunadora-dori dina judul Sinangling Asih Sumaling hasil karya pun guru Kang Iyad R nu digarap Sim Kuring ngalangkungan 80,5 FM Radio Cakra di Jalan Jurang 80. Apa kana kasadayana we nya bara Cakra. Anu danget ieu tos taratan-taratan paling teh nya tos nyagikeun rencangna melihan mah sipados langkung madep ngadengkeun dongengna nya. Aya cikopi atuh lalauhna aya goreng sampe kitu nya. Teu langkung bara Cakra pokoknya mah kumacarana sangkan tambih enjoy gitu beracakannya. Lah enak tos waktosna Sim Kuring ngawitan mang dongengkeun deui naraskeun hansa nu katuna dinten kamari nyakeun geber braya. Corelap los ngan sakorepak jirim sirawi ngacorelap asup deui ka jero sumur lebo panamping. Urang tinggalkeun heula kayaan sirawi caturkeun harita di tempat sejen. Si Banteng Wulung harita keur diajakan jalan-jalan ku Nyi Angrum datang ke tempat anu pamandanganna endah. Balik merhatikeun kelebah curug harita si Banteng Wulung diuk ngarendeng jeung Nyi Angrum dihandapeun tatangkalan anu linduh ieuh ku ririmbunan dangdaungan dina tatangkalan. Wah, ngenyaan mending endah mamandangan jeung dieu Ngangrum. Menikang rangsa segeran anak deui ieu teh. Segeran hawana ngoge. Bingsaan Ngangrum maeung tangan temperat ngadung endah ngawas ngieu. Atuh da Angrum mah memang geus apal Kang. Geus apa seluk-belukna daerah anu aya di wewengkon Guha Larangan Kang Anteng. Ngan aya kene anu mah rada hanyakal ke Angrum mah Kang. Nah haneon ngitungan nu mantrak rada ngajakan nanti nganyakalan ngeukeur Ngangrum teh kitu. Ngasuk jenglaskeun Kang Anteng Ngangrum. Kang Anteng mah masih kene tacan apa geuningan. Karena isalah ti Angrum. Ngeta ngencang apal nganteng mah nah kumaha gitu. Padahal ti mimiti urang babadangan ge ku Angrum geus dijelaskeun. Mun Angrum teh ngicipan ku pana anu belah kenca eta tanda isyarah Angrum hayang dipangku ku Kang Anteng. Terus diparene sare. Terus ku ngicipan ku pana katuhu eta tanda isyarah kudu sare babadangan jeung Angrum. Jadi Kang Anteng mah kudu langsung wae ku caritaan geuningan. Jadi ngeta mamaksudan Ngangrum teh nya. Nya ngatuda nganteng mah ngosok pongho we Ngangrum. Da rumangsa nganteng mah sok pohoan itu. Mokona mah lamunan ngeunggeus angdu tengtrepan dina ngieu jero ngatete terus nguliwekan itu nguliwek itu Ngangrum. Mokona mah bagjaan pisan ngeukeun nganteng mah bingsabang barengan ngejeng Ngangrum anu geulis. Nyaon sambabna? Sabab nganteng bener-bener cintaan ka Ngangrum. Lamun henteu panggihan sampoe teh mending asa nguliwek deui kitu, mending asa sataun gitu Ngangrum. Nah bener gitu cinta Kang Anteng teh. Cinta anu sajati. Satabaka bela satya ka Angrum gitu. Henteu ngasa ukur dina caitan wungkul Kang. Ngatumuguh we cinta nganu sangjati Ngangrum. Daek dibeunglah dadang Anteng teh. Nya ge dina dadang Anteng aya hapuran terus siki. Mokona manganteng ngeunggeus henteu Kang tarik ngate ku wang no jangan nu sengjenan. Sang najan sangumaha nulisna netep keur nganteng mah ngan saukur hijau nganu dipikat cintaan nyata Ngangrum ngasrina gitu kah anteng mah
ngenyaan gitu ngangrum. Jadi mun kitu mah Kang Ateng bener-bener bakal bela Satya ka Angrum. Ngatumu gue bakal bengla satiaan Kang Angrum. Lamunan henteu percaya mah gasok we dibenglek dadang nganteng cikang teng oge. Nganulah ngaget aya hapuran ti Lugunuk kitu. Sok we dibenglek dadang nganteng dina jero dangdang nganteng dengan sangukur ngayang hiji aranan we nya eta aranan ngangrum. Jadi mun Angrum mari parentah naon bae pasti bakal diturutnya jeung dilaksanakeun ku Kang Anteng. Nyamugu we bakal dilaksanakeun ngatung ngangrum. Mokona mah cingwar raga nganteng ngeukeun ngangrum. Eukeun ngangrum soranganan. Moal ngayang anu dikongreteun ku nganteng mah ngangrum nulis. Sanajan nepikeun ka langit rawingan jangat lenglangan nganteng mah bakal tentrep pika cinta ka ngangrum. Coba ngarek kita haneon itu anteng ayeuna ku ngangrum. Nya ayeuna mah moal bakal diparentah naon-naon ku Angrum oge Kang Anteng. Nanya kitu teh hayang yakin we ari keur Angrum mah. Nah bener Kang Anteng teh cintana cinta nu sajati. Kitu maksud Angrum mah Kang Anteng. Aduh eta meuni beuki nulis kitulah bari ngadinglat eta panon teh. Jang dimaksudan ngangrum mah misi ngene cangcaan itu cangcayaan nya cangcayaannya karena cintaan nganteng ngangrum geus henteu kudu cangcayaan ngangrum mokon nama sang najan lomba wang noja sengjen nganu nulis leuwih ti ngangrum ngadu dipika cintaan mah netrep sangukur ngangrum ngurangan itu ngaslina ngangrum tong cangcayaan. Si Banteng Wulung jeung Nyi Angrum jongjon ngalobrol. Sedengkeun dina balik kerimbunan tatangkalan harita aya anu ngawaskeun bari ngadedempes merhatikeun kalebah si Banteng Wulung jeung Nyi Angrum. Tetela eta jalma teh terus baya si Gading Sakti geuningan. Anu dina waktu kabawa palit ku cai walunganana manehna bisa nyalametkeun diri. Terus hanjat ka sisi walungan satusna mulang kaguha larangan. Waktu terus baya datang nepungan sarta mere laporan ke Dewi Ranggini. Harita si Banteng Wulung teh geus aya di tempat anu teu jauh ti guha larangan. Cicing saimah jeung Nyi Angrum. Ari terus baya si Gading Sakti salaku pangawal Satya Dewi Ranggini. Sabenerna mah geus lila boga pikir kadua leutik ka Nyi Angrum. Ngan manehna henteu wani balaaka negerakeun rasa kacintana ka Nyi Angrum. Kituna teh lantaran ingis ditolak da puguh Nyi Angrum teh murid kakasihna Dewi Ranggini. Ningali hubungan si Banteng Wulung jeung Nyi Angrum anu kawilang deukeut jeung layeut. Puguh we keur terus baya mah jadi ngahudang rasa timuruna. Saperti kayaan dina waktu harita sacara rerencepan tur dina jarak anu rada anggang. Terus baya ngukuntit si Banteng Wulung jeung Nyi Angrum anu akhirna tepi ka eta patempatan. Terus baya henteu wani nembongkeun diri. Ngadedempes we di tempat panyumputanana bari ngarasakeun ngahyabna dadaku perasaan timuru ka si Banteng Wulung. Bari merhatikeun jeung ngadedengekeun anu keur guntreng paduduaan. Harita tus baya ngomong sorangan dina jero hatena. Si Angrum bener-bener geus kausap kolot cigana mah. Kalah kakatarik hate ku si Banteng Wulung. Anu pangawakanna kawas puta. Si Banteng Wulung ge tegablek teh kenyos deui. Dasar mangkeluku wawarak tah, kurang ajar. Make jeung wani ngajalin hubungan kacinta jeung si Angrum. Padahal aing geus lila nyida merasa kacinta ka Angrum. Lancar di balaka we negerakeun rasa kacinta ka jenisna. Hubungan si Banteng Wulung jeung Angrum
untuk bisa diantepkeun mun kaya kieu mah. Aing kudu dengan cara pikeun nyingkirkeun si Banteng Ulu. Maneh bener-bener lancang jeung kurang ajar Banteng Ulu. Kalau kau ngalakukeun hubungan kacita jeung si Angrum, awas tingalikeun si Banteng Ulu. Aing teu suka Angrum anu geus sila dipika cinta ku aing. Kudu terus direbut ku maneh sa Banteng Ulu. Dasar si buta ieu. Jelas si buta teh. Kudu bisa disingkirkeun ku aing. Kumaha we carana? Sangka si putra si Banteng Ulu teh kudu modal. Kitu garecokna hate Trusbaya si Gading Sakti dina waktu harita. Trusbaya jadi terus mikiran cara pikeun nyingkirkeun si Banteng Ulu. Anu geus ngarebut cintana Angrum. Puguh Trusbaya mah teu nyaeun mun si Banteng Ulu aya dina pangaruh daya pamikatna Nyi Angrum. Sok sanajan geus mineng Nyi Angrum teh ngagunakeun daya pamikat ka jajaka atawa lalaki anu geus boga kulawarga, sakur anu dipika suka ku manehna bakal dijadikeun pamuas nafsuna. Tapi tindakan anu dilakukeun ku Nyi Angrum teh di luareun wewengkon buhalarangan. Kituna teh mun pareng lunta ka pilemuran mangsa ngalaksanakeun parentah anu jadi guruna. Sedengkeun mawa si Banteng Ulu mah sakanyahona Trusbaya mah kakarek harita Nyi Angrum make jeung ngajakan si Banteng Ulu. Trusbaya si Gading Sakti harita je terus mikiran cara pikeun nyingkirkeun si Banteng Ulu ku cara dibinasakeun. Ngantang tuwe tindakan anu dilakukeun teh kudu bener-bener tarapti. Ulah nepikeun ka kanyahoan ku Angrum, kitu deui ku Dewi Ranggini. Kaayaan si Banteng Ulu anu aya dina pangaruh ilmu pamikatna Nyi Angrum memang sama sakali geus henteu ingekeun ka si Jari Sakti. Sedengkeun si Jari Sakti mah henteu weleh mikiran kaayaan nasibna si Banteng Ulu. Saperti dina waktu harita si Jari Sakti dina sajeroning ngayakinkeun jurus pedang tanpa wujud. Parang mun keur leureuh heula sakedeung bet jadi terus mikiran kayaan si Banteng Ulu. Nyelang leureuh heula sakedeung diuk dina luhur batu. Harita si Jari Sakti nyusutan kesang dina tarang jeung beheungna. Bari ngomong sorangan dinya jero hatena. Meyakinkan jurus pedang tanpa wujud memang teu gampang. Tapi ka ayeuna masih kene tacan bisa nyapatkeun dahan tatangkala. Ngagunakeun angin sameran pedang tanpa wujud. Tapi aing ulah putus asa. Pirah ku ariku kayeung mah make henteu pareng. Ngan ieu mikiran si Banteng ya aduh. Kumaha nasibna ayeuna ieu? Mun teh mah bener sakumaha anu caritakeun ku Nini Harmis. Manehna dijadikeun pamuas nafsuna Nyi Angrum. Bakal ada hese oge ngubaran mulihkeun kasadaranana si Anteng. Anteng teu sangka urang bat jadi ngarandapan kajadian saperti kieu teh. Wayahna teh akang can bakal bisa datang sarta nulungan ka Anteng. Sabab akang kudu bisa ngayakinkeun heula jurus pedang tanpa wujud. Di mana eta ilmu geus kacangking ku akang sapinuhna. Bisa dipastikeun akang bakal datang ka larangan teh. Sameme bulan purnama datang. Kitu garecokna hate si Jari Sakti dina waktu harita. Tekad jeung sumbangetna jadi lebih kuat. Jurus pedang tanpa wujud kudu bisa kacangking ku dirina. Geus ngarasa cukup leureuhna harita si Jari Sakti neruskeun di latihanana. Wanci kasorenakeun kakarek nyelang balik heula ka imahna Nini Harmis. Rek nyelang ngadon mandi heula jeung dahar. Harita sanggeusna beres dahar si Jari Sakti diajakan ngobrol ku Nini Harmis. Nini mah jadi sok lajun mikiran ya teh Jalu.
Nah henteu capek gitu si Jaluk berang penting terus-terusan ngalatih diri. Cek dini mah ulah ditakar teuing latihanana Jaluk. Lainna naon bisi awak teu kuateun hayong ge teh si Jaluk geuning sal. Kumaha dah? Ya ulah ngadoakeun abdi geuring atuh nih. Ih, lain ngadoakeun ini mah Jaluk. Ngan salempang we ini mah. Diperhatikeun teh si Jaluk latihan teh beurang peuting, poho kana dahar jeung sare. Ternyata sanajan canila panggih jeung dini. Tapi ini ge nyaho si Jaluk teh lain jalma jahat. Tapi jalma anu boga karep hayang nulungan, anu bakal dijadikeun korban ku si Dewi Ranggini dina upacara sabaraga. Memang gitu maksud tujuan abdi teh nih. Ke abdi masih kena aya anu penasaran ieu teh nih. Nah, penasaran kumaha kitu maksud si Jaluk teh? Jika sok jelaskeun ka nini Jaluk. Upami engke dina waktuna abdi rek lumampah ka gua larangan nin. Nah kumaha kitu? Nah kudu mentas di walungan gitu nin. Nya geus henteu kudu mentas di walungan. Di tempat nini ka daerah gua larangan mah teu kudu mentas Jaluk. Jadi engke mun si Jaluk rek ka daerah ka guhalarangan teh kudu ngaliwatan jalan satapak. Ajuk duka hiji lembur. Henteu karasa capek eta mah lagunya. Kudu ngaliwatan jalan satapak anu ngan hiji-hijina eta jalan teh pikeun tepi ka daerah ka guhalarangan Jaluk. Tangke di lebah wates antara ieu tempat ini anu disebut alas buangan jeung daerah guhalarangan teh dijaga ku jago kolot anu sarua minangka abdina si Dewi Ranggini Jaluk. Nah saha kitu eta jago kolot anu ngajaga di tapal wates teh nih. Eta jago kolot anu ngabdikeun diri ka si Dewi Ranggini teh nelah Ki Bangkalan Jaluk. Ki Bangkalan. Ki Bangkalan. Kemampuan ilmu silatna memang hebat Ki Bangkalan teh Jaluk. Malah teu saukur ilmu silat unggul Ki Bangkalan teh. Tapi bisa ngagunakeun ilmu anu bisa ngawisaya jalma sejen. Seperti teluh, walajit, jeung ganggaong anu aya hubungan jeung kakuatan para dedemit Jaluk anu aya di wewengkon guhalarangan. Anu matah ini geus teu bisa kabur ka mana-mana Jaluk. Da eta jalan hiji-hijina teh dijaga ku Ki Bangkalan teh kitu Jaluk. Oh. Jadi mun abdi rek ka guhalarangan teh kudu aya idin heula ti Ki Bangkalan. Atuh puguh we Jaluk. Kangaranan teh meunang idin ti manehna mah jelas moal bisa tepi ka guhalarangan Jaluk. Mun keukeuh maksa pasina oge Ki Bangkalan bakal ngalakukeun tinakan. Kajaba mun si Jaluk bisa ngungkulan ajen pangartina Ki Bangkalan gitu. Geus pasti bakal bisa tepi ka guhalarangan gitu. Jadi anu pada ngabdikeun diri ka Dewi Ranggini teh beunang disebutkeun jago-jago patalukanana Dewi Ranggini. Kitu tah Jaluk. Oh. Teh teu gampang begitu mah nin. Bikin tepung jeung Dewi Ranggini teh geuningan. Jelas atuh teu gampang Jaluk. Henteu gampang. Bener-bener kudu jalma anu geus masagi ku pangarti. Anu meuntas ngaliwatan walungan Margapati dijaga ku Ki Bajurawa. Anu rek nembus jalan asup ka guhalarangan dijaga ku Ki Bangkalan.
mun geus tepi ka gua larangan kudu adu hareupan jeung Dewi Ranggini. Tah nu pangberatna mah ngayonan manehanana Jaluk. Da puguh manehna anu ngawasa di daerah Guha Larangan. Jadi mun nepikeun ka eleh jajah ten ku Dewi Ranggini ngan kai tinggal aya dua pilihan we Jaluk. Oh, nah dua pilihan kumaha kitu maksudnya nintenin? Anu kahiji daek ngabdikeun diri ka manehna. Anu kadua? Anu kadua mun nolak pasti bakal dibinasa ku manehna Jaluk. Nya ge pangawak awewe tapi bisa leuwih kejam jeung telenges tibatan lalaki Jaluk. Anu mata ku diharapkeun ku ini masih Jaluk teh bisa ngukuran ajeun pangartina Dewi Ranggini gitu Jaluk. Ya mudah-mudahan we abdi mampu ngukuran Dewi Ranggini nin. Namun abdi nepikeun ka ngarandapan kasolan eleh jajaten mah ya mending keneh milih aja binasa we jeung tibatan kudu ngabdikeun diri ka Dewi Ranggini mah. Da ngabdikeun diri ka maehna mah sarua jeung ngabdi kana kajahatan nin. Tah lebah dinya nama Jaluk ini geus bisa ngarti. Geus bisa ngarti ini. Si Jaluk tangtu bakal milih ajal pati jeung tibatan kudu ngabdikeun diri kana kajahatan mah gitu. Saperti halna nini we jeung tibatan kudu nyaloyuan kana satiap tinakanana mending keneh milih dibuang ka dieu we Jaluk Si Jari Sakti ngahulang sakedeung bari ngomong dina jero hatena. Mun teh mah bener dina waktuna engke. Kudu izin jajaten ngayunan Dewi Ranggini. Anu saterusna aing nepikeun ka eleh jajaten. Memang mending beli ajal pati we. Daya hartina masih bisa nyorang kahirupan oge. Ari kudu ngabdikeun diri ka jalma anu jahat mah. Anu mata sesa waktu anu kari tinggal sababaraha poe deui. Kudu bener-bener dimangpaatkeun. Sangkan diri aing bisa nyangking jurus pedang tanpa wujud sapinuhna. Ningali si Jai Sakti ngahulang, harita nini Harmis terus nyarita deui. Kunaon geus ngahulang deui wae si Jaluk teh. Ingat ka pamajikan meunang nya. Ari kitu teh mah memang wajar kita. Sakomo si Jaluk ngora keneh. Dalah nini oge waktu jenatna si Aki aya keneh Jaluk. Nya dan ini mah ditinggalkeun salaki teh geus aya kana 10 tahunan Jaluk geus lila. Nyata mun sakalian ini ka lembur anu sejen. Ngalongok dulurna anu geuring. Beus teu balik sapeuting ge geus henteu tenang hati jeung pikiran gitu. Hariwang. Pokona macan naon teh can aya teu paluguh kitu ja. Komo ieu si Jaluk. Sasat geus ninggalkeun lembur nya kana sababaraha poena Jaluk. Balinya lama tos pasti nih. Pun bojo pasti salempangeun tinggi saya naon-naon anu teu mibaka dari abdi nih. Kitu deui abdi dina sajroning aya di dieu teh. Nu jadi salempang mah ingis ti pihakna Ki Buyut Ireng ngalakukeun tindakan susulan kitu nih. Nyaeta ngagempur ka dusun Panembo. Sakumaha anu diobrolkeun ku abdi teh ka nini. Tah, nya bener. Eta anu ngabahayakeun mah Jaluk. Nya da jalma jahat saperti Ki Buyut Ireng mah moal beda jauh jeung si Dewi Ranggini Jaluk. Mun tacan bisa laksana karep jeung kahayangna bakal terus penasaran. Kumaha mun eta kasalembangan si Jaluk jadi kanyataan Jaluk? Ya mudah-mudahan mah ulah waka aya kajadian seperti kitu nih. Samemeh abdi tacan beres urusan jeung Dewi Ranggini. Malah dina waktuna engke abdi adu hareupan jeung Dewi Ranggini ge. Tacan bisa dipastikeun nah bakal mampu abdi ngukuran ajeun pangartina Dewi Ranggini. Kudu atuh Jaluk Kudu bisa atuh.
sababuna pikeun ka Sejalo anu kasoran eleh jajaten. Anu jadi korban teh lain ngasaukur Sejalo sorangan. Tapi 7 orang barudak awewe anu rek marangkat rumaja teh pasti bakal jadi korban upacara sebaraga gitu Jalo. Terus cara harapan ini dengan kasih Jalo ya teh. Nyana rek sadeui jalmana anu wani datang ka Guhalarangan Jalo. Sapoe pikir sahadeui. Si Jari Sakti jadi terus ngabayangkeun mun teh mah kemampuan diri geus dilengkepan ku bisa ngawasa jurus pedang tanpa wujud sapinuhna. Saterusna tarung ijen jajaten ngayunan Dewi Ranggini sarta tutas patutunggalan dirina anu kasoran eleh jajaten. Mangka bisa dipastikan lain bae Rasanti teu bisa ditulungan. Kitu deui anu sejena. Malah kayaan Ani Kanti jeung Ki Sancang anu aya di dusun Panemong ge kudu nyinghareupan ancaman bahaya gempuran susulan ti pihakna Ki Biut Ireng. Si Jari Sakti jadi terus inget ka Jaka Sinangling anu kungsi milu ngabantu waktu keur nyinghareupan gempuran ti pihakna Ki Biut Ireng teh. Si Jari Sakti jadi terus ngabayangkeun deui kajadian waktu Jaka Sinangling mampu ngukuran Ronggo Wesi jeung Ambarawa waktu keur lumangsung tarung tawuran teh. Sidengkeun Jaka Sinangling jeung Aki Wandi anu rek lumampah ka Guhalarangan lantaran kayaan wanci geus reup-reupan malah akhirna mah manjing wanci peuting. Harita Jaka Sinangling terus milu mondok di salah sahiji imah warga pangeusi eta lembur. Kabeneran pribumi teh hirup nyorangan kawilang awewe anu geus kolot. Sameme salare harita Jaka Sinangling jeung Aki Wandi galuntrang heula jeung pribumi anu boga imah. Jaka Sinangling anu harita keur cumarita. Nah, jadi maksud aing duaan teh kitu, Mak. Heueuh paisukan teh. Aing teh kudu mentas kawalungan Margapati, Mak. Sababun aing arek ka Guhalarangan, Mak nya. Manggihan si Dewi Ranginang teh kudu mentas heula walungan. Kumaha si mah nyaho teu ka eta anu disebut walungan Margapati teh, Mak? Atuh pogoh we sakabeh warga anu aya di lembur geus arapaleun ka walungan Margapati mah Sujang. Tapi ke heula mah jadi asa rada bingung ieu teh. Da ceuk beja mah anu ngawasa di daerah Guhalarangan teh lain Dewi Ranginang Ujang ah. Tapi Dewi Ranggini. Aing mah nyebut teh si Dewi Ranginang mak. Kasal atuh da ka aingna anjir teh. Make jeung nulikan awewe asup nyulik Rasanti adi aing sagarupa. Terus mun si emak geus apal ka walungan Margapati kitu deui kungsi ngadenge ngeunaan si Dewi Ranginang. Sakanyo maneh mah kitu kumaha tah ngeunaan si Dewi Ranggini teh mah? Ari nurutkeun beja anu katarima ku emak mah. Eta Dewi Ranggini anu sok sanajan ukurna geus umurna geus leuwih ti 100 tahun Sujang. Tapi masih keneh geulis. Teu beda ti wanoja we. Memang lain awewe anu sambarangan Sujang. Benang disebutkeun lain wae boga kemampuan ilmu silat anu hebat cenah. Tapi maehna mah boga kemampuan ilmu anu arane. Teu beda ti ilmu sihir we cenah Sujang. Anu mata kemati ngarasa kaget ieu teh si Sujang bet wanian dek datang ka Guhalarangan sagarupa geuningan. Namun aing teh wani datang ka Guhalarangan mah atuh rek saha anu bisa nulungan adi aing si Rasanti, Mak. Terus naon deui beja sejenna anu kungsi kadenge ku maneh, Mak? Maneh mah kala kahulang-hulang kitu geuning Ki. Milu ngomong atuh Ki, tong jempe wae. Alah teu sina hulang-hulang jang ah. Ayeuna teh. Aki mah keur ngabayangkeun. Ngabayangkeun naon mah teh Aki Kipeot? Ngabayangkeun ke mun dina waktuna mentasan walungan. Rada bingung keur Aki mah. Nah make bingung kumaha Ki?
Bingung sabab aki memang teu bisa ngojay ya. Nya cikan kumaha nyai beja saja. Naon deui nu kungsi kadenge ku nyai teh? Tah kungsi nganon teh kadenge ku emak mah. Murek mentas di walungan Margapati teh henteu bisa langsung mentak kitu mentas kitu wae sujang. Sabab aya anu ngajagana. Mun teu salah mah eta anu ngajaga di walungan Margapati teh. Nelahna teh Ki Bajurawa. Kawilang jago kolot minangka abdi satyana Dewi Ranggini. Jadi mun teu di dinya atawa mun teu diidinan ku Ki Bajul mah pamoharan bisa mentasan eta walungan sujang. Jaka Sinangling ngahulang sakedeung siga nu keur mikir. Geus kitu terus ngareta Ki Wandi bari nyarita. Manggeus kieu we isukan mah ki euy. Dina poe isukan mah maneh mah entong milu jeung aing. Sabab mun maneh milu jeung aing bakal barabe moal laluasa ka aingna oge ki. Kumaha ari ujang. Akibat kalak-kalek ditinggali, ditinggalkeun sorangan. Ari ini babarengan aya rek kaguhalarangan jadi kudu papisahan. Jadi tengah ya ki bajang. Jadi kieu ya ki. Dasar aki-aki peot. Mun maneh tetep milu jeung aing, pasina oge aing kudu merhatikeun kaayaan diri maneh ki. Cikene bieu ku si emak geus dijelaskeun anjir. Kakarek hayang mentas walungan oge geus dijaga ku si sate mah. Si Bajurawa ujang, tah ku si Bajurawa. Terus mun geus bisa mentas ge masih kene aya rintangan anu sejena meunang nya mah nya. Aya kene Sujang. Aya kene. Cek beja mah engke si Sujang teh bakal nyorang jalan hiji-hijina pikeun tepi kaguh larangan teh. Tah di eta tempat teh dijaga deui ku jago kolot anu lelah Ki Bangkalan Sujang. Sarua meh nage abdi satyana Dewi Ranggini. Kitu tah Sujang. Tah jadi anu dipikirkeun ku aing mah kasalamatan diri maneh ki euy. Lain aing telenges nitah dirinya sorangan lain. Mun saukurek ngubaran jalma anu geuring mah keur aingna oge moal jadi masalah ki. Tapi rek kaguha larangan mah aing kudu ngaliwatan sababaraha rintangan anu ngabayakeun ke diri aing. Itu di kasalamatan diri maneh ki. Aduh. Jadi maksud ujang sia kita rek dikumahakeun kitu. Ya paksa ku aing rek ditinggalkeun we ah. Jadi maksud aing teh maneh mah geus we ngajedog daguan hadi dieu di gogo budak si emak ki.